Mana mikiran naon nih kalaluman ningali lagi ulang urang mereka ningali babaturan gitu teh asa was-was. Aing teu mikiran nanaon teh. Aing ngulang kieu ulah, marupan keur mikiran nanaon bebas mah aing teh kepo aja. Cek aing oge karek ditanya kunaon hulang geus bebengehan sorangan tiga kaluaran S3 suraseri sorangan sak kunaon sih cek jujur da moal naon aing sebagai babaturan prihatin ari maneh. Sebenarnya mah kieu. Mulai euy aing teh lieur. Pemikiran ieu anjing kelakuan toha mah nya ku aing kudu diparakeun ke belet listrik kitu ku aing kagok ku aing pusing. Kelakuan mitoha emang kaos kumaha sih permasalahanna maneh nepi ka rujit-rujit teuing eta kana jadi mitoha cik ngomong ka aing sugan bisa aya bong bolongan tok jujur ka urang. Karek teu lieur kumaha tuh tiap ieu anjing mitah ka aing deui nanaon teh. Aku mau musim hujan kieu. Usik hujan jahitan kenteng aing lagi rungsing atuh lieur atuh sok rek kumaha sok terusina kumaneh kumaha eta kumaha sok Gitu itu aing jadi tanda tanya antara si anu gelo teh si anu stres anjing. sia stres